Aya gagak maling dendeng ti pamoean. Gelap berhiber bari ngahem-hem dendeng teh kana tangkal dadak sisi lembur. Kabeneranana harita katempoeun ku anjing nu kacida kabieutaeunana da pugu ka beukina. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun. Tapi saenggeus anjing aya di handapeun, buru-buru ditanya teu direret-reret acan. Anjing mikir piakaleun supaya dendeng teh kapamilik ku manehna. Saenggeus manggih, anjing ngomong, "Leuh, aya manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang, bulu hideung, tapi mani lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal eleh." Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge. Tapi saenggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih, gagak atoheun pisan. Manehna kungsi bejaeun cendrawasih teh manuk panghadena. Tapi cek anjing, manehna moal eleh. Kitu nu mantak manehna ngarasa dipuji ku anjing. Malah cek pikirna deui asa hayang ngabagi dendeng jeung anjing. Ngan kusabab hese meulahna kahayangna teh teu kalaksanakeun. Anjing nu nempo banget gagak marah mai saenggeus dipuji ku manehna, cek pikirna pasti usahana teh berhasil ieu. Cek pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahontal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing, lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna, ngan rumasa sorangan mah satohina. Saumur-umur kudu ngadungungan, sare digolodog, reunjeun manggihakaneun oge pasesaan. Tapi najan bisa nyobat oge jeung manuk lucu, atuh ngadenge-ngadenge sorana meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing nu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngahem-hem dendeng. Ngan ngong we sasada, "Kak," cenah. Atuh barang ngapa matukna, barang pluk we dendeng teh murag. Anjing gancang nyatok dendeng nu murag teh tuluy dihakan di nu bala. Gagak nu hanjakeuleun mah teu ditoli. Sababaraha jonjongan gagak teh cindekeul we dina dahan bari ngarasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karak ngartieun anjing muji babeakan teh hayang dendeng nu keur diheum-heum ku manehna. Tidinya mah geleber be gagak teh hiber kana tangkal rai, rek neangan hileud keur ganti dendeng nu disatok ku anjing. Pesan moralna, lamun boga kadaangan kudu daek babagi ka anu lain, sarta ulah ngarasa gede hulu ka pamuji batur nu can puguh benar. Nah, terjemahannya untuk pesan moral dalam cerita dongeng fabel berjudul Gagak Ingin Kepuji ini, pesan moral yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa jika kita mempunyai makanan, alangkah baiknya kita berbagi ke sesama. Dan janganlah kita merasa besar kepala saat dipuji sedikit oleh orang lain. Terima kasih.